Terus Bu, hayang ke surga, yakin hayang ke surga? Ya momentum rajakan, ulah menang raja, bulan tahun, bulan rajakan, balik ke imam, balik ngaji, iung dibuka, belum, bukan salah kita berubah. Oh hayang ke surga, ay surganya dikempakan baik. Pan salah ibu tak ke surga, lamun salah ibu nendang, ngambilin cici baik, etalah terkami dari surga. Terus kubikan Bu rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah aya tilu hurufna hiji B 2S 3 D. Nah huruf B Ustad layanan salaki ibu kuasa anu ade kasalaki teh tombol potong ieu mah nyebut aran heuh sakurudin kana dia teh salaki nang aya Indonesia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa selanjutnya yaitu acara inti atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekhina Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin atau yang sering disebut Kipeluk garis miring peci luhur yang dari Lapas Pitu. Kepada beliau waktu dan tempat takliman wa takliman kami haturkan. Ya Nabi Terus ngerokok mana ya? Terus pakai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata ibadatin man aqamaha faqad aqamatin wa kana minal faizin wa man tarakaha faqad hadamatin wa kana minal khasirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala Syekh al-Imam
Ahmad Marzuki Al-Maliki fi kitabi Aqidatul Awwal wa balagha ummata bil Isra'i wa fard khamsatin bilam tira'i qafat jasidikun bitasdikin lahu wa bil uruji sidqi wa fa'alahu mustafilun 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 Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabi wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa sajidin walhamdulillahi rabbil Hadratil mukarramun para alimin ulama hujjah wal hujjah asatid wa asatidah syarqiyyin wa sadriyah ma'al jama'ah insyaallah bi'idillah min hadhihi al-lailah ila yaumil qiyamah ma'as salamah wal barakah fi dunya wal akhirah. Anu kusin pribadas dihormati para kesepuhan urang bini sepuh di tempat nu kabeh hormat guru urang sadaya Al-Karom Ustaz Madroji selaku ketua Ataqoh Kubro Desa Kadung Agung doakeun mantena sing panjang yuswana amin mudah-mudahan sing berkah kemiskinan amin mugi-mugi sing ditambih-tambih kemuliaan ku Gusti Allah amin salajengna deui sepuhan urang di tempat Mama Haji Edi oke Ustaz Jalalna Bapak Mas Ustaz Masturna orang doakeun sadayana kum jadi wiji-wiji Mama Kiai Ahmad Mama Kiai Haji Mukmin seluruh para jajaran guru-guru ngaji urang doakeun supaya panjang umurna doakeun Ustaz dan bedas mudah-mudahan Ustaz urang sadaya sing panjang umur ditahan perkara bedas salajengna deui tehilap tim promotor penggerak acara Isra wal Mi'raj di Kampung Karukoneng doakeun ku urang sadayanaku tadi wiji-wiji jajaran panitia dari tingkat kedua sampai tingkat para departemen seksi-seksi mudah-mudahan doakeun mugi-mugi ku Gusti Allah sing dijadikeun jalmi anu saleh tur salehah. Para pamudana anu masih jala romblo doakeun mudah-mudahan sing geura boga kabogo. Anu amin panggelasna sigana jomblo. Anu geus boga kabogo urang doakeun mudah-mudahan ku Gusti Allah sing geura dikawinkeun amin. Pas kawin mudah-mudahan sing geura boga anak boga katurunan geura rareuneuh. Pasrahnya orang doakan mudah-mudahan dari terima gerak lahirkan selamat anaknya selamat hidupnya amin. Terus ngalahirkan orang doakan terkabal gerak renah dari baik amin ya Allah ya Allah. Dosa ajengna kanutos malapat ke tempat beribadah pada waktu harita kirang langkung 2 sasih katukang alhamdulillah silaturahmi ke tempat abdi ke wilayah Cibadak Rangkas Bitung ayah Bapak RW Sami ayah Bapak RW ayah Abah Arsita ayah minta bos kadu eta bisa yang ngan kula ka Allah non ka Allah nacana kadu koneng barang dipesakeun kadu tadi eueuh nu koneng doakeun ku urang Abah Arsita eta sami cipanjang umurna amin. Oke KRT aja termasuk anu boga rompong Bapak Yani doakeun mari tenang sadaya cipanjang umurna amin. Terus lagu abdi Mama Kiai Iqbal anu kasih di tempat orang doakeun agar nasib sambil-sambil kamuliaan Allah amin. Jadilah para hadirin hadirat
kaum muslimin wal muslimat tidak ada dok hadir mudah-mudahan sadaya masuk surga. Amin. Ngomong berasa ayah kasih itu bisnya awal-awal mau masuk biasa kasih saya ayah awal kayak orang bahas ayah kayak waktu rumah acara ibu supaya bisa sesuatu. Anu salasana murad-murad Allah pamandu untuk acara MC di mana saya di sini anak-anak remaja dan remaja luar biasa pemuda kampung baru koneng ini sungguh kompak. Calon MC anu cerdas aya di dieu, Khori aya di dieu, Kiai aya di dieu. Nu mantah urang dukung babarengan ieu kampung baru koneng supaya jadi kampung baldatun tojibatun warabun ghafur amin. Mudah-mudahan ieu kampung baru koneng sing diberkahkeun ku Gusti Allah. Nasa desa kadu agung pamugi-mugi ku Gusti Allah di desa sing dijadikan desa anu jembar subur makmur gemah ripah loh jinawi amin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, Bapak Lurah anu geus ngadi ngandut ka urang sadaya doakeun urang-urang sing panjang umurna amin. Mugi Pak Lurah sing enggal berangkat ka tanah suci Mekah amin. Balik ke Mekah mudah-mudahan Pak Lurah geura-geura kajian iman di Mekah amin. Mudah-mudahan aya sasakeneh duitna jeung meuli mobil anu mewah amin. Mudah-mudahan aya keneh sasaduitna jeung meuli sawah amin. Mudah-mudahan Pak Lurah balik ke Mekah sing bisa nambah nikah. Setuju nenal amin tadi. Monggo setuju aya calon apa nek amin teu jadi. Urusan Pak Lurah lamun bab eta mah bahaya bisi aya tabung gas 2,5 kg kana wuluna. Geus doakeun Pak Lurah mudah-mudahan hirup sing istiqomah amin. Dijantankeun pemimpin anu amanah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salajeng ngadai RT aya RT RW aya doakeun Pak RT mudah-mudahan sing calangeuran hirupna amin. Kumaha ge eta RT ibu saya mah keur paleng naon palengna lantaran sibuk ngurusan beas-beas kieu. Akur kadang-kadang masyarakat eta ka RT lumpuh. Teh mana beas ari? Atuh RT teh jalan apa? Urang teu ngaduluh ka RT ya Allah. Ketika di kampung urang aya bean teu kabagian beas-beas kieu ada deuh ka RT padahal RT teh nyokot. Padahal RT nyokot hiji anu kadua lamun di lembur urang aya anu malin kotok eta RT pasti dikagaya dia RT kudu tanggung jawab padahal RT teu nyokot padahal RT teu kalunya jasa RT di lembur urang aya nu kacilakaan parabola parawan bolong ti heula pasti kabeh ngaduluh kana RT padahal RT teu nyolong padahal RT teu colok saya urang meunang ISIS tilang-tilang RT lawan urang sing sabar amin mudah-mudahan kita sing sabar amin. Mudah-mudahan kamu kan hasil silat terdekat oleh dengan anak soleh amin. Salah jenazah hadrah dari kampung baru amin berapa? Subhanallah khalah subhanallah masya Allah kurang doakeun ieu para pemuda generasi penerus yang akan mendapatkan kemenangan di hari nanti amin. Subhanallah yaum rijalul qad pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka dari itu sangat semua urusan kepada para kaum muda lu khalat tidak karo aku. Pemuda boga tanah enggak lu khalat boga aku. Padi yang bisa kau sia aya tenda aya kembang sedangkan kula bingung ieu kembang teh hirup-hirup. Berkata pemuda menjingjingan. Ya kalau pagi tamu minggu foto apa ngaletok cantik. Geus abah ngadoakeun bae. Mantap hirup ulah kasih syukur. Nu ngora dukung ku tanagana, nu kolot dukung ku doana.
Insya Allah hidup bakal sejalan kaca sadil wahid doang awak jalan sadiji. Guys, begituna abi yakin lamun teu kompak masyarakat di mah moal tercipta di acara model dia betul. Oh, iya lah jamaah katingali ya Allah 1000 bulan dihitungkan di jengkasang garing segala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadaya orang yang kumpul aya di dieu hadir di dieu jaga urang dikumpulkeun di surga Allah. Amin. Mudah-mudahan urang asup ka surga tanpa hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Puji-puji dari parain hati urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah nu Maha Kawasa. Rasa syukur nu tarari ulur-ulur hayu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Luhur nu Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat nikmat Allah urang sadaya tiasa didokal suruh ijabatul dakwah kumpul jembatur salembur. Mudah-mudahan jaga dijauhkeun tina siksa kubur. Amin. Mudah-mudahan jaga urang dijauhkeun tina siksa kubur. Amin. Anu kedua, selawat lewat salam hayu urang terus doa ka Gusti Allah sareng terus digulung-gulungkan. Tur dikit sareng tardan majunkeun urang sadaya nyata habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Anu pasnya urang sebagai umat Nabi Allah ila hasanah min dhulumati ila nur. Biwasilah aya ajaran Kanjeng Rasul hadirin urang jadinya hok mana nu rengkok mana nu lempeng mana nu haram mana nu halal mana nu putih mana nu hidup mana anu bengkok mana anu lurus mana anu mubah mana nu haram mana subhat mana nu makruh ieu kabeh wasilah aya ajaran Kanjeng Nabi betul. Kabayang urang lamun aya Kanjeng Nabi kapungkur mutus Allah ka alam dunia jadi naon urang ayeuna. Apakah urang ngarogeun nafsu ka Kanjeng Nabi? Tidak. Apakah orang ngaji langsung ke Kanjeng Rasul? Tidak. Rasulullah SAW mewariskan ilmunya kepada para alim ulama sesuai dengan keterangan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Betul. Saha ulama teh? Min jumlatil kiai, min jumlatil ustad, min jumlatil santri. Eta ulama. Anu sok ngajarkeun ka urang hanya digoreng di alam dunia, nu tukang ngarahkeun ku urang kana pangaosan. Tadi terus disampaikan ke guru urang Al-Mukarram Ustaz Madroji, Masya Allah begitu lantang aja kepada kebenaran. Sanajan jeung bari rada kasar, jeung bari rada ngageta, eta teh obat kolot anak injuna ngubrus kana anggot. Nu mantap diturutan, digugu. Panjang naon aya guru di lembur guru teh wajib digugu, wajib ditiru. 1400 abad katukang Kanjeng Rasul menerima wahyu dari Allah yang bernama Al-Quran tepatnya di Gua Hiro. Berwasilah lantaran ayana perantara malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca ku anjeun Muhammad. Naon dibaca cek Nabi Muhammad kumula Jibril? Mana Nabi Qori? Al-Quran dibaca ku Kanjeng Rasul lalu kemudian disampaikan kepada para sahabat, atba'ut tabi'in, lalu kemudian para auliya Allah sehingga sampai kepada alim ulama, sampai kepada kiai, sampai kepada ustaz, sampai kepada santri. Anu terakhir santri kaya buruk. Terus santri omong dia buruk macam apa? Ayah santri video, ayah santri, video santri, video santri, dirupakan para ayah. Terus ya, setiap aja dilakukan kusi pribados, nunggu di hampura, gobi kapayun pribados nyariosna ayat tina kata kesalahan, seueur kalau kata maca orang dari bisa suara suara burukna, maca bisa suara suara burukna, hati nunggu di hampura lantaran hari kamu ada yang sanes spesial lama, tapi api ada jarobin dan guru api. Hadirin Allah ya kita kembali kepada kemuliaan para alim ulama. Alim ulama ada tempat bagi kita untuk melakukan pasas. Alim ulama ada tempat kita untuk meluruskan syarif. Ada yang kata melakukan wilayah alim ulama hanya dimakan. Udah dikatakan apa pun kalau cek Gusti Allah dia bagaimana bakal seperti binatang bakal disasar daripada Allah. Cek keterangan alim ulama bauda ilmu ulama lasarna sukal hakim. Andai kata di alam dunia tidak ada alim ilmu alim ulama lasarna sukal hakim. Jelema kabeh bakal hidup persis seperti satu hewan. Namun satu hewan binat. Mungkin orang lamun dari pagahan ulama. Dahar bari nantu.
ide barina dan dia untuk pegawai asal jaga bohong isuk-isuk matian listrik diulang dioleh isi sana hati-hati sebelum lagi benar salah bulan yang orang-orang rodon kunaon saya bisa kira itu antara dia ulang matang jadi ini saya padahal yang mereka suruh kamu udah bisa disebut cuma apa turun apa jangan apa itu tanah kan ini rumahnya apa bener para saudara yang terutama para kaum haji sudah tak bisa kali ini yang cincin coba bola ya ini bola jangan orang-orang yang bisa buat kas aku harus di mana dia yang akan tinggi cara cincin yang harus kaum ada awalnya cincin lelaki ya ketika anda contoh maaf ia suku katuh ayat dihadap suku kalian dibuli lalu lebih ngomong praktek belananya benar-benar dihinah belan ya kajian benar kayak tahu bukan itu namun sholat benar kayak mau lagi sama panjang parakan gak ada sangka untuk belananya penyaksian lantaran kali itu kebetulan hampir-hampir kayak sholat tangga terus kan dia alhamdulillah Masya Allah Bapak punten dia orang pipis sadayana lalaki tinggal gotek iya posisi suku nu kaduh di hadeup anu kene dibuli persis doang kuda-kuda pelit doang kuda-kuda pancer pasang kuda-kuda begitu tinggal gosrok nah iya nu kene jengkek ke dibuli iya posisi dihitek iya bener udah sering ibu sini yang bubur sanggeus dia beres terus bayangkan dia urang geus teu make celana pulang begitu eta hohon geus kaluar dicekel puleungeun digapit ku jempol jeung juru kaluar ciki ieu tombong kudu diwompok nah terus pompokeun supaya ieu kelep akur antara pembuangan jeung keluar sok ningali anjing lamun kieu sok ningali eta kan engkekna beda lamun kieu eta kan suku kene di engkekkeun mangkana ulah eleh ku anjing kieu leres anda anjing binatang hina kieu make aturan jelema naon teu bisa beres ieu panglaksana beres ieu geus maka urang tangkah tonggong luruskeun ketika tonggong diluruskeun pake istibro bahwa istibro ngadehem ketika kieu kumaha dehem teh eta mah dehem kieu lima kieu jika dehem eta mah aya rangka lewat beres situ hadirin oyong-oyong tak urang hohon teh kajero keluar lalahunan kajero keluar ayo gitu lalahunan mau udah oyong-oyong lagi gitu ya mana aja di sabunan pantau terus ya pangresa cenah aya kene cikina urang kumurahan kumaha cara ngukurahan ciki maka ieu posisi suku urang rubah dikeun awak kapal ini balikeun nu ieu jengket nu ieu berapa gantian dongkang gede ka dieu terus kieu gendei tah ieu teh ngukurahan ciki oyong-oyong deui isangan deui pangresa geus beres ya geus nanggung serok aman Pak insyaallah tuntas pieu bayangkeun urang unggal poe kieu teh bener salat acung-acung sujud ruku teu eureum mah pakul lumang bigo ilmin ya kalu amal hukmadu ladun lakukan maka jiwa halaman obat karena diurusan sahaja mah ibadah teh ade ilmuna maka eta ibadah tantu mau diterima ku Gusti Allah nauzubillah summa nauzubillah min dzalik kieu ibadah kana salat kana wudu kan betul sebab mulusna wudu tergantung kieu mulusna salat tergantung kieu atuh lamun kieu ajakan ngawudu atuh salat atuh mamawa najis begitu
Sholli Allahu Akbar. Ai lagi deui bae. Ka kamar mandi deui bae tah. Mantap tuntas geuning. Ieu urang ngomong leuwih bisa lamun lain ti para alim ulama. Lamun lain ti para kiai, lamun lain ti para ustaz. Betul. Agur. Orang pantun deui unggal poe teu bae ngaji. Seminggu sekali dia bangsa minggu sampai sekali aja ya anu 2 minggu sekali aja anu sebulan sekali aja anu setahun sekali aja anu seumur hidup sekali ngaji aja beres ngaji pakai saya tapi nabi makanya hati telas jauh lama mana kata mana ucapan Sayyidina Ali di kitab Nafsalihul Iman halaman halaman 4 Sayyidina Ali bismillahirrahmanirrahim alaikum bimuja asatil ulama wastimai kalamil hukama fa inna allaha yuhil qalbal majita bi nuril hikmah kama yuhil ardal majita bi ma'il maqam lepakeun hadirin cari ke para alim ulama wastimai kalamil hukama dengekeun mun cari ngomong ngobrol ieu mah ngomong ngobrol kadang-kadang ibu majelis salih kiai mah cerita bibi bisa betul ngaji maksudnya heueuh jadi mah bawa tas gede balik ngaji ngabri atasna ieu jeruk dah pada buku rangingan seban cau jeruk sebelah deui dibawa jeung intu dalam ngaji kan usaha Allah di dia mah di ditu di buku insyaallah ibu di dia babarakakeun aya di dia aya berarti di ditu ge papalitan di dia terus ya kuburannya pada Tuhan tapi majelah nyariosna gariar kasar sebab abdi malu kasar namun abdi ngomong halus berarti abdi malu halus tapi dari malu halus kepada panitia sekalian atur nuhun atas segala sanggahannya terutama kepada para qori yang sudah memantulkan ayat suci Al-Qur'anul Karim begitu meredupnya insyaallah luar biasa. Hayang ibu kan untuk putri itu pintar aja. Hayang deskripsi beranak dari pesantren. Tidak. Selamat bermimpi. Ukur hajang. Betul. Selamat jalan yang mengucapkan kepada mari kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan di perjalanan sampai tujuan. Perawan kene dari tanah ngaji. Di bentar nomornya. Oh enggak. Tuh, ulah ngomong aja duluan keren. Insyaallah hari kita semangat hari deui. Dan doakan asana balik pilih aya kabungkas 2 kilo kana dulu. Ampuranya hadirinnya. Cara geun. Sarehat sadayana. Alhamdulillah. Fa inna Allah yuhil qalbal majita bi nuril hikmah. Maka saya Gusti Allah ngamadongkeun hati dalam istilah sabarkan bi nuril hikmah. Ilmu hikmah ngaji doang kiai matahan santri ibu-ibu di patahan ku ustad eta ilmu hikmah lain sapoting ngawini dalam terapi kandek lain sapoting ngawini dalam laku lain eta mah ilmu kaulukan ilmu hikmah teh ibu nyorokeun langsung anak ibu di patahan ku kiai mah mangkana di pondok mulai pesantren mulai di urang ya hirupkeun di mana bungal poe di paraban setan gepeng. Nah setan gepeng eta handphone. SG eta mana setan gepeng. Betul? Ya kalau mengarah rodokun kan para sepuhan 3 tahun tamat amil 3 kali. Santri kuali 3 tahun amil sekali kita pagi-pagi. Uruhan sirah. Cekuna uruhan sirah cekurina ai guru orang. Ya di patahan malik itu. Betul? Santri balaran Masya Allah Bapak Ibu ditabarukan dari 5 tahun guru nangis tamat Johar Maknun tamat Al-Qiyah Ibnu Malik tamat Kabrawi Masya Allah mereka lumarana ambil di rupiah matan bina sapinah aduh begitu mah dilarang santri kuari ngana belok betul? Aku mah aja kalau santri android tipe-tipe lain ngawinin sholat tahajud dia bakal diri dan dinaluhur kipet tadi mereka kepet di kami betul? Tapi bilang itu ke santri mau orang doakan sehingga di dalam anu berguna amin nah jangan pekok-pekok ke bapak ibu pun pendeta santri bermanfaat di lembur mah iya acara pada iya kamu jaya santri mana apa aku
Poli santri pembawa acara santri anu ceramah nage sesatu bila bagus. Mantap kita masuk hewan ke kiai hawa ke ustad buku eta melaluruskan hidup kurang dia mengadil ke kiai malu kalau santri anak kali untuk ngajaban maka lu konek kurang takkan kali nanti aku setan berkat jangan setan berkat santri kali mako jangan setan berkat tur wae dan manggo dua jam bulan sebelum ramadhan kumpul baik burung ada setan berkat terus dia ibu hayang bukan anak santri hayang sejuk masih pondok beranak nikah lamun kok kaparawan hiji deui tewak santri kawinkeun ka santri oka ustad kawinkeun anak ka santri jeung naon ya kalau make calana sasaon pikir sesamping gua poe taju engke anak ulah beruang incu ulah beruang pikiran ibu yang kono sebelum dipikirkan pernikahan pakai sampingan mereka lagi dari ceramah berangkat Allah iya pikiran orang kan dia betul akur kan ibu ngadengnya nyanyi hadro kan masya Allah lalu lain santri mah boleh bisa nyanyi hadro lalu lain santri walau bisa lembori menganak eta lembur bisa jembar lantaran ayana santri bisa bagi ulama turhamun bisa bagi ulama turjahun saat ayana hiji ulama di hiji lembur Allah ngajebarkan rasa kasih sayang Allah ngajebarkan rizki nu aya di lembur untuk bangga diri orang anak jauh parek bodi kesuah kegiatan buklong buahnya belakai malah kandur suah kegiatan bodoh angkarnya menangan bohong kamu kaya doa ulama maaf malika berdosa maka kata ulama kiai terus kewaan coba kurang bayangkan ibu bapak punten di lembur kalau konek tukang mandian mayit mau tukang mandian mayit mau bayangan mandian mayit kayak mau oh kumaha aja lah tukang mandian mayit tadi mau tuh tukang mandian mayit mau sekalian barang di pandian dia jelema barang rodok kabeh obatan digotong di kawah kamar mandi datang ke kamar mandi tim pencerong lewat tangga wah ini kumaha ke dia apa orang makan yang rumah itu karena saya mengerti ada di channel Ustaz pakai tepang untuk main di semprot kabel kan misalnya juga bawa kasih di saya beli pan tali situ eta lembur mupunten tukang mandian mayit mau ribu sini sisi tiga ribu ampunannya ke sininya oh kita kesepakatan bersama jadi aib bisa aib kita bebus ulah dia ulah itu dia main kurang rapat dan orang tapi nama itu berbuka orang barang terus di jerok main apa kesekan wah bulan main dia cara nama itu jadi aib kita main ngomong namun kata jadi baik hati jangan mudah kena ini sudah berubah akibat jelema geus aya anu pintar sakene tukang mandian air amil ngaranna leungit ribu lembur betul akur kita anak teureun ka pesantren waukeun jeung ngaranna kita koneng ulah lemburna doang ka koneng waukeun anak jeung ngaranna liwat inti kastrol. Insya Allah bu di pondok pesantren pun karena kamar diusir corona jelema parah tinggi paku arawatan kota kutetelo pernah terkadang santri kae sebab santri mah antivirus anti kuman tiba heula kuman mah ada harap santri ih mah ngomong kan eta di kobong nampan pun kan ditembel lagi dalam benaran kotor dikunggah doa asal eueuh medat kae niah nate adeun kade-kade atuh geus ditimpa cek batu ngablok kae ini udah ngomong kayak modal ku dibuat blok ditimpa timpa ku soal cek kajar blok kasih torojol belum dekat dahar camul-camul sampai apakah santri main itu padahal cek menurut ilmu kesehatan eta nampan maaf kotor pinuh kukungan tapi itu maroda
Cek Gusti Allah, ini aku pula hasut karena sumut kata si Aing sebab santri adalah kakak si Aing. Calon ulama di masa depan. Cek kuman mohon Gusti, kami mau minum kajero, kami mau tidak luar baik. Akhirnya eta kuman nempel di kanjut santri. Nempel di kanjut santri aku gugu. Ini cek kuman gitu kajero. Cek kuman kami tidak luar baik. Mantap lamun aya santri subuh-subuh dan sholat ngaji tarheulah. Eta keur ngagarok kuman di luar. Laporannya santrinya santri itu ulah kalah mantap banget. Santri lamun keburuk maaf moal saja di kiai kata. Ih kata Pak, suruh tur kiai sarakatur awal habu. Syarat dari kiai ayat 3 hiji kudu. Wa raya kudu. Mangga lawan kubrut. Bahasa itu habis suruh. Nuka tiru belum bisu. Oh berarti tak kiai buru-buru udah ngomong kan? Ada orangnya balik. Terus ya, terus ternyata ibu, bapak, sadayana karuniaan santri sebagai tete aset masa depan. Santri hari ini adalah ulama di masa depan. Betul. Lembur malam, lembur santri. Di santri makan di kok kata tuh diresep, lebih resep. Ibu panayang bukan anak pialinnya. Kata anak ibu anu di pesantren kerja bakal hadiah ibu ketika ibu tes aja. Anak di pesantren karena ibu ngap-ngapan bersakarat celaka. Kalau jangan anak ibu pesantren datang di kok. Assalamualaikum, salam langsung ke kamar mandi kalau punya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sekian saja. Tanzilul Azizir Rahim. La baik benar. Wa ilaihi turja'un. Harus bayar itu. Tapi urang bangga kematian urang diiringi kalimat thayyibah ku anak urang anu ditenden di tempat anu kade. Betul? Betul. Bawa anak apa sampai? Pan anak teh anak ieu mun teu salah mah kabagi tilu. Hiji sabikun, dua lahikun, tilu mahikun. Cek para alim ulama sabikun teh anak anu leuwih gada sagala-galana ti bapana tilu. Contoh kepintaran anaknya bapaknya ustaz, maaf, kemudian anaknya menjadi kiai, bangga kan tidak kalau model itu, bangga, sabikun melebihi bapaknya, melebihi ibunya, bapaknya jadi ustaz, anaknya jadi kiai, bangga kan tidak kalau itu, yakin bangga. Lahikun pertengahan, bapak ustaz, anak dari ustaz, tetap bangga kene baik lantaran buah terjauh di kata. Nu paling nyesel adalah anu terakhir mahikun. Anak sagala leuwih rendah di kolot ieu lebih jengkel. Betul? Bapaknya jadi guru, anaknya tukang bolos. Bapaknya jadi bos, anaknya jadi cleaning service. Sedih, Pak. Betul? Akhir bapaknya jadi kiai gede, anaknya jadi bajingan. Sedih tekan hati. Kumaha carana? Dan anak ka pondok pesantren. Sebab cek kamu jeung Rasul, hakul walidi ala waladi salatun. Hak anak jadi kolot anak biru berkata hiji ayusnya istri hasanin anak-anak anu hade ngaranna lamun ngurusut lahir nongkrong sinetron anak ngurusut lahir di Siti Andinawati lalaki Muhammad Al-Delani di Kangdei Bae Siti El-Salati kekan itu Ahmad Al-Fahri Irfan enak udah ke kamar mobil usia di Jelidoan Ambil aku lagi mayat ini setelah itu kamu selesai ini banget sinetron tadi dan alhamdulillah wajib wali dia mah aman dia tengah ada yang paling kita kerajaan hari itu yang malah datang ada seperti dia ada seperti kumai tak pasal hari itu nanti jadi apa yang ayah siapa ini wali mah anu dikawat ya pasal mau tak cari pada spesial cenderung ada lagi ya cari tanah kau bawa tanah itu terus ya malah redahan enggak sih ya tadi ampurannya pada saya ayeuna orang berangkat karena tema
naon tema dina wengi ieu hadirin tingali urang kabuli peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Atau kalau mau ngapain ini apa? Jadi tulisan kayak sawi ya. 1445 Hijriah Masjid Al-Falah. Peringatan Isra Mi'raj merupakan upaya untuk meningkatkan ibadah kita menuju kemakmuran masjid. Bapak ini kita memang nulis nama antaknya nuhese. Akhir, betul. Bahasa nama kumaha merentak nungaran masjid makmur, nungaran masjid makmur kayak ibu bapak punten. Unggal waktu kelok sepi guru sholat. Makanya dalam mengenai masjid ada hapunten, kumahaan ihana di jorong ada waktu. Supaya sungguh-sungguh sholat tahiyat kayak di itu 10 mimpian. Alhamdulillah jalan ini kalau anda berjamaah kalau di rumah ada sholat duha. Terus saja bagaimana cara menciptakan masjid yang makmur, ibadah kita menuju kemakmuran masjid. Tema kali ini sesuai dengan Isra Mi'raj. Dari Isra Mi'raj yang kita bisa ambil, kita petik hikmahnya adalah apa? Sholat. Eta sholat tadi mengucapkan nama tapi besek praktekna. Betul. Kanjeng Nabi naik ke Sidratil Muntaha di langit anu kadena papanggih jeung Nabi Musa alaihissalam cek kanjeng Nabi Musa, "Hei Muhammad, sampaikan ka Gusti Allah umat anjeun ieu salatna supaya ulah loba-loba waktuna. Ulah loba-loba bedakeun lamun bisa mah saeutik bae lantaran naon?" Umat kangjeng Nabi Musa ge di golongan Bani Israil sakitu lobana ngajar rungkal salat 50 waktu teu mampu. Akhirna kangjeng Nabi longkap deui ka Gusti Allah, Gusti kula nyuhun karidhoan Gusti supaya ieu umat kula salatna ulah loba-loba. Tina 50 waktu poehna turunkeun. Cek Gusti Allah 5 turun. Begitu turun 5 tepandi cek Nabi Musa, Muhammad irji ila rabbika, balik dari ka Gusti Allah. Moal kuateun 45. Balik deui kanjeng Nabi. Naik dibere 5. Turun deui 30. 35, 30. 25, 20. 15, 10. 5. Geus 5 waktu deui. Pas geus ukuran sakitu tanggarana. Cek Nabi Musa, ya Muhammad irji ila rabbika, balik deui ka Gusti Allah. Moal kuateun umat anjeun ngalakonan 5 waktu. Bener hadirin eta teh lain ucapan Nabi Musa lebadinya tapi kenyataan nu kaalaman ku urang kuat. Betul. Bukti dari waktu keluar ngarodo. Subuh-subuh ka urang. Lebah dohor, bentar tutur. Lebah asar, susar sasar. Lebah maghrib biji-biji. Lebah isya mayang euy di hareupeun TV. Ikatan cinta. Betul? Tuh. Nonton TV bareng jeung anakna. Nek, rame kan si Adin? Tadi di tok-tok tidak tahu tangan. Perang iklan. Cekidungna nek, lamun keiklanan gesan, emang gorok nek ya. Widi-widi tadi hidungna kamar mandi malah wudhu nama. Make mukana asup kamu sholat bari kumpul di bakan tersadar bobolong mukana aya duri. Sholat balak iklan. Usol. Soal dipakai isya dan orang manusia bila adaan nilai Allah Akbar. Allah Akbar. Lebah tahiyat awal indungna at-tahiyat anak angor mah gegeraan di kanang gesan at-tah berebat balik di kamar berpipi atas salatnya. Betul. Pagawean kurang kita udah di salat kurang can bener padahal ngan 5 waktu. Hati-hati hadirin barang siapa yang menyebalkan salat subuh dengan disengaja tanpa dikodok, tanpa dibayar, tanpa dihutang sampai datang karena ajalnya, maka cek Gusti Allah, cek Kanjeng Rasul, jelema model kieu bakal ngarebok di neraka akan 40 tahun. Salat subuh apa saya? 20 tahun kan? Sedangkan 20 tahun ukuran tahun neraka lain tahun dunia. Atau tahun dunia masalah salah. Kumaha lamun jelema ninggalkeun salat zuhur sakali, kumaha teu dikodok, teu dibayar hutangna. Sampai ka maut ieu jelema teu mayar hutang kana
ditinggal begitu saja belum, maka ia dosana cek Kangjeng Rasul sarua jeung maehan sahabat atau dulurna anu pada muslimna sanyawa salat dohor sanyawa dipaehan ku setan salat dohor kumaha lamun ninggalkeun salat asar tanpa dikodok tanpa dibayar sampai ka maut, maka cek Kangjeng Rasul ieu jelema dibere dosa ku Gusti Allah sarua jeung ngarusak Ka'bah di Makkah. Eta nu ngarusak Ka'bah hoyong jeung mun salat asar sieun maka Yahudi woi Ka'bah jadi dihancurkeun bubukan kan hancur. Bahasa tiok salat kawan, tiok dina kawan, bagus. Saja meninggalkan salat maghrib, bari jam 3 kodok, tadi bayar hutang sampai ka maotna, maka cek Kangjeng Nabi ieu jelema nu kieu dosana sarua jeung lamun lalaki jinak jeung induna 30 kali, awewe jinak jeung bapana 30 kali. Liwatan salat maghrib. Jinak jeung jinak. Hari ngaranna aya nu jinak mah diurang jelema teu semoga ada kayak es cendol di lapangan kayak betul aja dulu bapangan kita sih tak cina tukang jina air dia tuh sholat maghrib aduh dia lebih ganas dosa nanti najina betul aku kumaha lamun teu sholat isya ieu jelema dikatakan sholat isya begini saja teu dikodok teu dibayar kumanehna sampai ka maotna, maka cek Kangjeng Nabi ieu jelema nu kawas ieu begitu rek minum cek cai aing teu ridho diinum punya cek taneuh aing teu ridho dididak punya cek langit aing teu ridho nang taiman dia cek kedo aing teu ridho di lahar punya kabeh benda maya di alam dunia katakan jelema teu sholat isya teu ridho ngomongan naudzubillah min perih ka ngaji kumaha kabar tuas tangratna kere mama teh kan aing tapi aku makanya tangan doang gitu. Makanya dia orang dipadukan ngaji, jelema ngaji teh ngarasa bodoh, anu geus pinter mah teu ngaji. Betul? Sebab geus cukup ilmu nu ngaji ieu bodoh. Ka kita. Jadi kita sok ngaji karena orang butuh pan ngarasa bodoh ieu. Pan rajaban bukan tahun ai puasa teman sapoe-poe aja. Akur kawita bae pantangan di babaturan minum teh istri teh atuh jam 12 dohor. Bari gejeungeun aja sama Allah. Bukan pekan. Padahal ganjaran tingali. Dina kitab Durratun Nasihin bab Fadhailur Rajab bulan Rajab anu agung. Aya hiji hadis langsung di Kangjeng Nabi propaganda ngaranna. Propaganda Rasulullah tentang Rajab. Cek Kangjeng Nabi sahaja mah anu puasa di bulan Rajab sapoe maka ieu ganjaranna kabeh ahli langit jeung ahli bumi teu bisa. Gusti Allah bakal mikaridho kana sakabeh panggawean eta jelema. Urang hadir di tempat Allah teu ridho maaf moal jadi bahan. Betul. Puasa sapoe di bulan Rajab bakal dipikaridho sakabeh panggawean. Anu kadua puasa Rajab bulan 2 poe cek Kangjeng Rasul ieu jelema bakal itu ketika Gusti Allah ngaharepkeun ka eta jelema puasa Rajab menang 2 poe cek Gusti Allah malaikat ahli samai ahli ardi ahli bumi ieu teu bisa ngitung kamuliaan nu aya dina awak jelema anu puasa Rajab menang 2 poe. Hebat henteu gagah henteu saja mah anu puasa Rajab menang 3 poe cek Kangjeng Rasul maka ieu jelema hiji bakal dijauhkeun tina siksa dunia penyakit balai dunia dijauhkeun tina sifat edan dijauhkeun tina penyakit sopak penyakit judah penyakit baros belang kulit eta kabeh dijauhkeun. Lagi puasa tuh puasa alhamdulillah. Urang lakonan bae anu sunah-sunah ya sugan-ku sabab ayana urang ngalakonan sunah awak urang meunang karomah mahabah takana sunah teh mahabah ngan ulah kieu deui salat puasa Rajab ongko ai salat ditayo cokot heula nu wajibna eta mah sunah keur puasa lagi terjadi masalah kan arti sunah itu apabila dikerjakan mendapat pahala apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Yang wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Betul. Gara-gara puasa Rajab tidak sholat tohor dulu juga waktu ngusruk.
Aing mah teu kuat tak. Dan dia aing mah aja. Aing mau salat moal lah aing mah berpuasa aja teh anu kitu jejeut malaikat. Aing sunah dilakonan aing wajib ditajongna. Betul. Jangan sampai ibadah sunah urang ngarusak anu wajib. Ibu puasa sunnah salah minta dilakonan ajur pahala ibu. Hati-hati. Bahkan cek salah ibu mah hari ini jangan puasa ya. Kenapa gitu Pak? Kan Bapak dari Jakarta 3 bulan tidak pulang-pulang. Ini sudah menolak aja udah kehandap. Terus berarti mama harus buka. Ya iya dong, buka puasanya, buka segala-galanya. Maka ibu wajib buka. Lamun terus sudah puasa, nah neraka bukan. Harus bu. Hayang surga ibu. Hayang surga. Surga ibu kayak disalati ibu. Percaya? Percaya tak? Supaya membuktikan. For example, dina kitab Adab Nisa halaman 282 juz pertama Kanjeng Nabi ngawalerkeun ibu bukitkeun cenah hayang surga. Hayang surga hayang nyawa lawanna eta gagang lawan surga aya dina hadapan bujang salaki ibu. Cici urang leutik moal ngarti. Cek Kanjeng Nabi ngawalerkeun bismillahirrahmanirrahim wa ayyuma imra'atin qabalat yaudaha bibi binafsiha pakaan nama qara'atil Qur'an isnatai asara sahadal pamajikan nyium pipi salakina tanpa dikomando sekali. Maka ieu pamajikan oleh dia Gusti Allah cek Kanjeng Nabi bakal diberikan jalan pakaan nama qara'atil Qur'an isnatai asara persis dalam nama Quran 12 kali. Sakecupan 12 kali. 24 kali. Cokro setik 38 kali. Ustaz, abi mah hayang 100 leuwih tamatna. Abi mah hayang loba tamat Quran. Berarti ibu tinggal cekek beuheung salaki. Deukeutkeun kana pipi ibu. Begitu geus deukeut cicing kakak arek dicok-cokun. Sabar kecerotan. Itu beres dicok-cok salaki ibu sarok untung. Balik cek salaki ibu mana anak kain pandelena kali itu susulan dusta. Kenapa itu? Hidung dia kesurupan. Sebab biasa mah teu loh. Asana balik dia lo baru dicekek salaki itu. Terus ya. Awas hati-hati bentar barangkali sebuah. Ngaji tiba-tiba dikirkan hares. Dikali ngasih kalembut bae. Musmukaan berkata. Terus ya. Terus ayang surga eta ternyata ibu. Cek Kanjeng Nabi wabana dan tidak cukup sampai di situ. Setiap satu ayat yang kau baca dari 12 kali tamat Allah ganti dengan khamsata asyar 50 keharian saya dikali dengan 1.600 ayat dikali 12 kali tamat. Masya Allah eta pahala namanya. Wabana dan tidak cukup sampai di situ kata Rasulullah. Setiap ibu pipi salah ibu dicium ku ibu tanpa disuruh, tanpa dikomando, satu kecupan Allah balas dengan apa? Madinatul Jannah, istana-istana surga ibu nanti di sana. Berarti surga kayak di sana. Balik di dia jangan surga nanti di surga. Cek bapak-bapak usaha dari surga kami di mana? Ada berbuka Pak. Perlawanan kudu dibuka, ulah dibuka eta mah poros teh. Cicing udah ganti mal mati. Punten. Bu nenek bu. Balik itu nenek. Nenek. Ibu sopan kan kiai mau kudu sopan. Ibu yang karena budak dan tiba karena orang cek nenek. Tuh banyak anak kiai mu
bisa ayah apa ngaji kalau itu ketemu ih kiai pada lenang pada kopi pada teh pada cai herang apa pada nenen gitu nawaran teh kan karena ustad betul akur susu adalah benda paling fleksibel sih nanti lunggunan dikenal promo. Mohon doanya kepada seluruhnya malam ini saya akan melakukan main malam dalam roh susu dah. Nah, sekedar kuari marah, bray, bekadul kabeh tahu. Terus bu, hayang ka surga, yakin hayang ka surga? Ya momentum rajakan, ulah menang raja, bulan tahun rajakan, balik ke imam, balik ngaji, iung dibuka, belum bukan salah kita berubah. Oh hayang ka surga, ay surganya di kalampakan baik. Pan salah ibu tata surga, lamun salah ibu nendang ngambilin cici baik, etalah terdalam dari surga. Terus kubikan bu rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah aya tilu hurufna hiji B 2S 3 D nah huruf B ustad layanan salaki ibu kubahasa anu ade kasalaki teh tampo kolotong ieu mah nyebut aran heuh sakurudin kana dia teh salaki nang aya Rodia kisah cinta Rodia dan Sakurudin coba panggil dia dengan kata-kata sayang ibu punten Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berumah tangga dengan Siti Aisyah, beliau tidak pernah memanggil dengan sebutan nama Siti Aisyah teh tewani nyebut ka Kanjeng Rasul, nyebut ka Kanjeng Nabi kumaha tewani kumaha Siti Aisyah ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habib Allah sebut pangkat ibu boga salaki lurah ya lurah sebut pangkat boga salaki RT ya teh salaki wewe ya gua apa wewe kesuting dia sehingga Rasulullah menyambut dengan sambutan yang sangat baik kepada Siti Aisyah ya Humairah wahai engkau wanita yang kemerah-merahan pipinya indah sebutan bu ngaran biasanya pelakai bahwa makai bobo-bobohan dede saya udah bobo belum kalau kamu berapa gitu mas sayur di mana hanya ada sayur ini dia hampir ada sayurnya ini dia mulai anak saya beberapa usaha anu mantap ibu lamun ayam saya kayak unal koe sampai kapolok jangan bisa lagi karena sayur ibu kerungannya saya loh cek ibu say ada apa say salah kita kudu manggil ngade lamun ibu manggil papa pasti eta salaki manggil ibu lamun ibu manggil papa maka salaki bakal manggil mama cek ibu tiap pipi cek salaki ibu ada apa mimi betul kumaha awalna akhirna kabuntuti ya hulu kumaha hulu cek ibu tiap pipa ada apa paralon cik kudu ingat karena orang bobohan Masya Allah subuh kene kan bangun dong udah subuh jangan lupa sholat ya indah kan ya kan cenah tuh kunaon geus boga anak 2 tilu dari ancok kakanda bangun sayang udah subuh tuh kakanda kunaon geus boga anak genep kakanda kotor jangan lupa sholat subuh ya ayah cek abogana iya sayang ini juga lagi doa kudu berburu kesehatan apa sesuai gagal fokus terlalu gitu betul berangkat di pancidon udah doa jangan lupa sholat jangan kau tinggalkan sholat kalau sholat saja kau tinggalkan apalagi aku gombal bin gembel pensidik rayu bahwa masa-masa bobohan sayang ada engkau jadi rembulan kira-kira aku jadi apa ya cek abogana aku pasti akan menjadi cara bulan kalau seandainya neng jadi bunga mau jadi apa pasti jadi bunga
kalau neng jadi kapur ajaib, kamu jadi apa? Aing jadi kecoa, kayak di peraran dia. Kan baheula mah kitu kan bobogohan teh ararin, dah benar geus poe salat tidak di daerah rubah. Betul. Anak mental itu apa panjang? Baheula mah betul. Akur rumah tangga bu, buka hiji lamun aing sakit nama warna-warna rawat salat ibu buruk B bahasa anuhat nomor kedua aya huruf S. Apa itu S? S apa itu? Rawat suami dengan apa S? Denyango sikap muhade ini merupakan S doker saudara. Jaga suami ibu dengan sikap yang baik. Sikap muhade teh kumaha? Balik di pengajian sasalaman cium dengan salaki nyium dengan salaki sekali seru aja nyium batu hajar aswad di Mekah ibu. Dengan di Mekah dengan di Mawaru monggo tebok duit. Betul. Ternyata cek ibu iya horeng ngaran hajar aswad. Kan beda anu di Mekah masuk di Mahangin. Anu di Mekah mah cenah hideung nanggeus ieu hideung tutu. Pokon wae da eta ge sami ibu. Ibu hayang batu hajar aswad aya di rombong ibu ciuman enggak boleh. Sasalaman hari lebaran teh bener. Sikap ibu kumaha kuna? Cok-cok leungeun salaki. Bila perlu ibu tangkep salaki, cipika-cipiki. Papa, maafkan Neng ya. Neng selalu membuat Aa repot. Neng mah tidak pernah menjadi istri yang soleha, selalu membuat Aa kebingungan. Wajib puasa, Neng mah sudah nanyain baju bagus pada lebaran dulu. Pagawean sahabat, sikapku. Si hampuran pernah jadi orang aja makanan kabutan. Jadi itu di bola beda ya. Kita kalau lebaran kasih di masjid, pamajikan datang. Diulang kan kasih salatin asa salaman. Kak hampurannya, bisa salatin haus semua dia baik. Nah sakitu. Tadi dia itu kan. Nggak semua orang ada itu lah. Pasti nama itu memang mungkin di pusat lah. Kumaha kuduna ibu, salaki ibu cari dina kursi. Ibu dekuk di dia, hulu ibu bunga yang dibatur salaki. Ngadekuk ibu ngomong serta berkobok di dia. Kakak, bulan neng, di bala kakak nyin dorak, kakak, eta kakak celi, dorek sabelah kuning di bala di ketakan baik. Jadi durame, jadi durehe hampurannya kakaknya. Sama kita salaki kumis sakit gua ngadil pamajikan model itu cerita cek kakak cek bapak nih ayah kita akan mampu datang neng tiba nanya nyeri baikan neng mampu kacang dulu kita lo aman jaga malam boga kayak sembuh kadang-kadang kita bersyukur mampu aja nengnya kakaknya bahula neng lagi nanti kita laku kakak dijual pakai nyandung bukan pamajikan oh jadi dia nanti barang dadanya setan itu terkait pamajikan sama dia belum tuh ibadah lagi beres itu sokot terus dia sini hamburan kecil dengan salaki ikhlas penta ikhlas nanti do penta itu sikap anu hade betul ini lama penting dari mati bisa pikir ranjang di mana mau mamam apa mau memen mau minum apa mau nyium tawaran salaki eta sikap mana ya awewe kuari mah punten dina sikap eta punten Pak di ditu di lembur kula awewe kuari mah sikapna kumaha setoran doang kok setoran gede 5 juta sebulan eta SMA dapat dong makan barang setoran leutik murid pas ki SDM berbeda juga beda kenal betul coba sikap dijaga menghargane kasalaki karena misalnya ditampingan dengan boh kita jongan dari ketakan mantan kita tuh kan sampai satu darah tinggi betul mereka banyak ditanya di ibu ayam meninggal kasih turut-turut bawa di rongsek itu pemajikan hari itu pacaran barang di rongsek dia kamar dan turun air berulgas oh iya pada kita salah kiri itu mulut betul akur anu kadiru ibu rawat suami ibu kalau
sakinah mawaddah warahmah lawat dengan huruf D. Apa itu D? Dandan yang baik buat suami. Oh tadi balikan curhat dong mah. Saya ngomong Pak celatu tadi dibalikan. Dandan yang baik menurut agama, menurut Rasulullah. Lihat di dalam kitab Ummul Mujahid. Khairul mar'ati khairul nisa'i kita nazarta ilaiha syarratan. Perempuan yang cantik itu adalah ketika dipandang oleh suaminya mukanya tidak mengejutkan dan tidak menakutkan. Nah, kayak boleh tablokan kuata, ditablok bibir abela, beladil japra, kiri kanan gosong, golol. Jaga ibu cuma tidak ada ibu. Ibu mana kondangan kabeh dipakai. Minyak wangi naon itu dipakai kurang enak. Dikeleplah dia Kasablanka. Dikeleplah dia Megasti. Terakhir dihanggap dia. 20 volt ya. Nuka odama. Betul. Giliran di parende bisa lagi bau asal. Makai dasar urut ngedok yang sore bahas. Barang di parende bisa lagi apa besekan. Angkat kelek aku salah bilang lengket orang corona. Ini pemajikan model gila yang kurang aja. Oke maka kudus dekat di batu. Terus ya. Terus. Jadi bu ya, dandan yang baik ya. Dandan yang baik menurut Rasulullah itu bukan ditaplokan kurang. Biasa-biasa saja sih. Dimana kawandangan ibu halis dikerok, diguanti, leungit aslina digambar cakcak. Cakcak lagi kurang gede dia akan oke sekali. Terus kadang gerak halis nanti kerok, hujan gede ngajarikan pemakaian keluar. Waktu beak kabeh ngurusut kehujanan, banget dong jubur kasrol. Eta kajero deui mau pakaian semakin madoda bela sawan cek salaki asukan yang dia tuyul mari pakaian burung pamajikan nusoh halisan abor teman gitu lah kan gitu di itu ya di itu terus di dia mau ayam ngaku ngapurnya kudu nak gitu kah BSD bahasa sikap dandan yang baik, dandan yang cantik untuk siapa? Untuk suami ibu. Pancen lagi pamajikan ke ibu, lamun arek keluar ibu kudu sanangkan doang hantu, lamun ngarepan salat ibu doang ratu. Warima dibalikeun. Leuk keluar ibu doang ratu, leuk ngarepan salat ki alawatan bogi. Betul? Maka utang di pada kondangan madangcon, manyar deh. Kayak di pada di usaha itu tanpa kan. Orangnya ada 18. Takut usaha kita jauh. Aduh, nawan di mana? Orang di muka itu oleh nggak beres. Udah itu cina kiai yang mengatakan lagi manehna. Selagi gula, kayu juriknya. Itu kamu gak terkutan. Aduh, masya Allah terus ya. Sesolawatan biar hangat suasana semuanya yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Iya rajaban lobakeun amalan wiridan sholawat raja. Kumana sholawat raja ibu? Baca Allahumma barik lana fi rojaba wa syah. Barik lana fi rojab tanahnya tuh. Ini konsentrasi akan bapak lubir ngaji dia karena kejo yang hati. Terus ya ini malu banyak disebut dikit ya. Saya muka berkat dulu dong. Allahumma barik lana fi rajab wa baligh Ramadana wa hasil Terima
rangkeng boleh. Ibu mati dan ngadikin doang. Terus ya terus. Kembali ibu kepada anak. Tolong anak lamun hayang bener, didik nu bener, hakul walidi ala waladi salasun, nu kahiji tadi aranan anak muhade, anu kadua adalah wa ayuhtinahu atau wa ayantiha aida balago dikakeun anak cepitan anak lamun geus datang balik. Anu katilu cek para alim ulama, cek kanjeng Nabi, hakul walidi ala waladi salasun, anu katilu wa yu'allimahu bi ilmin wa adabin. Deun anak di pondok pesantren, ajikeun anak titipkeun ka ustaz, titipkeun ka kiai supaya boga ilmu, punya anak geus boga ilmu, insyaallah boga. Betul. Agun. Pasantrenkeun anak eta bu geus deui. Obat warisan sajina untuk mencegah anak supaya ulah buang jeung ieu jeung kitu. Punten bu ibu bari ngarasakeun HP pintaran anak ka pintaran ibu. Pintaran anak. Jadi ibu mah belajar Shopee bae kitu nanti ari anak balanja di balanja deui. Pan pintaran anak. Mak kuota. Ati ibu namolong bae naon di eta meta bata. Timpukeun kan HP naon tadi mah. Di pesantren ibu anak kita dididik dengan baik di papagahan ku guru. Iyalah nu bakal nguatkeun alam. Hakikatna ieu alam ibu dieuyeung-euyeung ku Gusti Allah ku sabaraha jelema geus jauh ti ulama bener kan ibu urang Pak Roji kunaon urang ieu di alam dunia geus dibere limit teureun kamari 5,5 skala Richter lah dituna aya 0,7 skala Richter ya Allah nauzubillah teu kabayang lamun di urang aya gempa 10, sekian skala Richter hancur alam dunia lantaran tsunami bakal datang 20 meter luhurna. Lumpat ka mana urang karo kali. Ayo. Kami mana ngumpul cenah kali suka kali aku. Ayo ka mulai karo kali kene. Oh, lamun aya lini ieu teh peringatan bagi urang sing lobakeun baca surat Al-Jaljalah. Anu ibu teu bisa teh suratna. Bener teh? Cenah Al-Jaljalah ustaz kan maharana denge. Nu mana bacaana ketika aya lini baca surat Al-Jaljalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Allah cari cipae ulama urang tuh geus rengkeung ngeun bu ngeun aya boga anak bisa ngaji alhamdulillah laju geus dipasantrenkeun aku bangga dengan kebohonganmu kayak mongkohnya urang-urang tapi mudah-mudahan jadi supaya toh urang karuan di sini soleh solehah kami amin. Tentu anak di pesantren makanya dia hewa sakti kiai hewa usah hewa usah berceramah kane kiai ngomong geus beuti mulai dari kiai ulah yuk ini tuh bocah urang karuan mah dia aing gitu karena kiai ngajak masing-masing kiai jeung ulah mulai detik ieu masing-masing munang samiku kan eta nu ngomong kitu teh pamajikanna paeh curi datang rawah deui ka kiai. Assalamualaikum kiai di maka pamajikan kula paeh laju can aing mandian aja nyapo masing-masing mun geus dititukeun ku kiai serak-serer ibarat pion ibarat raja diserbu meluncur diserbu ku kiai diserbu di kuda geus bisa kemana kan hartina naon urang ulah sampai hewa hianat ka kiai kok mau balik jeung hewa aya nu ngaji di buburah alas kade hadirin gila jelema anu hewa ka kiai mah nu ngabales lain jelema tapi Allah langsung balasan dari Allah tidak datang terlalu cepat tidak datang terlalu lambat tapi datang di saat yang tepat. Awas hati-hati di dunia kene disetingalikeun jelema hewa ka kiai mah punten hirupna tertentu arah maka sebab naon teu aya gelombang kaislaman karohanian dina rohanian teu aya keimanan
buktina hewa karena generasi Islam, hewa karena kiai, hewa karena ulama. Tongkaran itu kudu gara istighfar. Sakedeung deui ieu nyawa urang di pararumutan ku Gusti. Betul. Umur orang seorang tahun kuari itu. Bo, bo, di lorong kiai di boy. Kah itu di mana? Ulangi, bo. Nah, karena mengali sendal. Kamu lagi di romanku, sapu jelema, sebutan aku mah, kulan, ceng, kulon, pak, kulon, langawe, kah, benar kita awewe kalau dipanggil besok, kita ngomong kah, kita ngajawab kah, sebab dina diri awewe ternyata ayah perkara anu bareng kah. Ayah lagi sok dirongkeun bulan, ternyata dina diri lagi ayah perkara anu sok ngumpul-ngumpulan. Terus ya, gerokun tu salah kita. Hoi, ayah naon, kiai gerokun, ulangi, bo. Nah, itu nama, nama kiai kamu, nah itu. Terus ya, terus, podokan anak, dan di pesantren, ibadah orang kali itu, misalnya. Dunia ya besolok kayak gue ngomong makanya keren gunung Krakatau kamari bagus baik ibu tenang ngaluarkeun larva deui bae ngan urang teu apa teu kebeul aya ini kata teh isyarah ka urang alam geus sholat geura diketan kiai geura diketan ustaz geura ibadah sedekah beloga gede bila perlu karena buka pakaian dan cimpat bae cimpat juta tanah ulah secil hewaan makon salah nunggeus tidak nunggeus perkara-perkara yang berlalu biarkan berlalu. Mari kita benahi kembali ke nol supaya kampung Karupaten desa Karuagung menjadi desa yang ladatun, thayyibatun, warahul ghafur. Hidup Karuagung. Gitu. Terus ya, tetangga pahewan, nyaya naon. Aing mah hewan adalah tata saya tata kunan. Kamari kabeli kulkas, kamari geus kabeli motor. Ibu tadi itu mangkana ibu pun kan dina hati ibu ya rengitkan sifat runtah hurufna aya 5 RUNTAH huruf R ieu runtah hati naon R diustak di 8 riak hayang ka alam ibu ka pengajian kayak datang asal baju sapoe hiji Sabtu ke Labu Minggu umur Senin paling pagi salah satu itulah roh itu teh kok wa Kamis Minggu Jumat putih kawe tidur ka ibu panangan celoko mari boleh ibu lagi rupa-rupa selalu rupa-rupa ibu rupa-rupa maaf salah ibu nggak pegang paru-paru dia baik di kos itu udah punya terus nomor kedua ayah huruf U naon U runtah hati sifat ujub teh ngerasa diri paling gagah pokoknya ada di lemur dia lamun wahai nampak ada cek batu nanti ya mau wahai lamun wahai moal jalan moal beres masjid moal anggeus lamun wahai nah eta sombong ngaranna ujub ngaranna runtah RUN huruf N leungitkeun dina jero teh sifat nifaq atau munafik bermuka dua. Mana contoh munafik lu simpel bae ibu sok lupa kagalengan manggi keuyeuk eta keuyeuk mata kaharep ayeupang ka gigir bener teu eta keuyeuk ngaranna boga kabogoh jeung sieun janjian teu kebeul ieu ditarima deui bae eta keuyeuk betul salaki manehna kasep teu naon ngaranna salaki batur eta keuyeuk pamajikan geulis di mah aing dibawa pamajikan batur eta keuyeuk aya imah lawang dihareup naon kadontrak tina jandela eta salaki boga motor bagus kalah bawa pamajikan batur pamajikan sorangan mah leumpang ka pasar eta ngaranna ojek oyo bego apa yang penting mah ngokos mana betul awas nifaq munafik jauhkan dari diri hatimu teh jeung urang hijikeun takabur sombong bisa kabagi-bagi bisa sombong ku pangkat sombong ku harta ngarasa diri paling luhur pangkatna bawahan aku mana dipijekan pilih dicetekan
sombong ku harta aing parsugihna di lembur bila perlu udah yang diberi bae kabeh tuh aya jelema miskin dekat manehna diuk buat dia teh ulah deket aing mun kitu kan dia mah dahana jual kencang tangkil ari kakak aing mah khatok ya bukan ketiga aing mah hamburger ngarana ge aing mah fried chicken cek nu ieu teh atuh lagi sok kada eta coba udah kotor sok Inggris sok Inggris fried chicken gua mah kada kotor mudah-mudahan masak itu sok gaul betul ribut hotdog eta teh nyaho padahal mah hot eta panas dog eta anjing mudah-mudahan mah gara-gara anjing panisnya di badok makanya ge cek Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali karramallahu wajhah bapak ibu belajar bahasa supaya jaga ulah tersesat supaya ulah nyasar Gus Dur almarhum almarhumah Allahumma yarham menguasai bahasa 5 bahasa dunia Gus Dur almarhum Aki Puan Kaduranyo bin Mama Halimi 4 bahasa dunia menguasai urang ngerti bahasa naon paling gejanda Jawa jeung Sunda kan sakitu merana kiicer coba lamun urang teh nyawa sama apa nih budak Jawa jeung budak Sunda aya bejana budak Sunda dagang bebek budak Jawa nu meulina barang datang kalinya cek budak Sunda bebek cek budak Jawa teh euy kang piro bebek cek budak Sunda haram tiada setan mana dia karena bebek kain piro maksudna mah piro teh sabaraha hargana karena budak Sunda teh ngarti aku gelut ujung-ujung eta bebek na diangkat wek kahade bebek kain ngomong burian biaranan piro tuh hati-hati budak Sunda jeung budak Jawa ieu dina bahasa sok loba pake tol naik bus babarengan budak Sunda na Sunda kasar begitu dina bus budak Jawa ngarendeng di cek budak Sunda teh setan parangan anjing kasar harudak amat ieu mobilnya ASEAN budak Jawa celentuk bae ngomong salwakan lagi anjing kasar oh maksudna mah kudu aya sarua harudak berhubung dengan kita setan parangan aneh terus ya males yes saudutan gitu males segala puasa ibu bahasa Inggris perlu bahasa Arab aduh sebab cek Imam Syafi'i man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi sahajalma anu ngarepkeun kana ilmu dunya kudu jeung ilmuna ilmu akhirat kudu jeung ilmuna wa man arada huma ngarepkeun kana duanana huma anu tasmiyah maka ieu wa ma kudu jeung ilmuna fa'alaihi bil ilmi bahasa Inggris hiji bahasa Inggris 2 tuh lamun 221 berarti tutuan parek anjing hiji dogwan anjing 2 dog tu anjing 3 dog 3 anjing 4 parek dog anjing cicing aja dog anjing kedahar bapak dog asal aya dogan teh terus lamun anjing dina bangku anjing pandok bangku cier berarti ieu dokter anjing berdiri ini ngomong berbahasa Inggris tuh buku terus bu terus hayang nih bukan pintar sekolah ke barengnya didik anak pakai kadaharan anak harade ibadah ibu deket kiai aranan anak ada rupanya tongkir itu mikir jauh baharu anak budak ini bakal menjaga dalam keturunan dalam hikmah momentum Isra Mi'raj kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan menjadi orang yang sebagian membid'ah-bid'ahkan terhadap agama Allah. Jangan menjadi orang sebagian yang membid'ah-bid'ahkan terhadap apa itu namanya Maulid, apa itu namanya Isra Mi'raj. Bid'ah. Barang di balik berkata rinci tidak ada cerita. Hamual. Kapan bid'ah ge rajabna berkata manuna tah eta kitu ngaranna marjuki dalam Quran sedekah bapak ada beuki sedekah omah terus mangga kiai hamuranya
mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan. Doakan guru orang mudah-mudahan si panjang umurna didekatkan di sini ilmu mudah-mudahan si diberkahkan ku Gusti Allah. Bu terus kedua ya benar terus buat sampai subuh buat gaya ibu di handap udah di luhur nyonotok nyonotot udah ada pada hoa benar tak? Terus ibadah benernya lobakeun ibadah Allah. Mudah-mudahan penting ieu hasil ngaji urang anu bakal ngumpul ke urang jaga di surga. Yusarul mar'i ma'a man ahabba. Kumpulan urang di alam akhirat jaga tergantung kumpulan urang di alam dunia. Ibu sok kumpul di alam dunia jeung tukang tumblek gejeung bang emak. Berarti yang ibu jaga bakal kumpul jeung mulai tadi itu. Tapi yang sering kumpul jeung para alim ulama jaga bakal kumpul jeung alim ulama. Gagapa eta nu bakal ngeresapan ka urang saja kiai guru ngaji urang. Terus kadua Bu ibadah urang dia ibadah urang. Ulah ngomong kieu Bu jadi budak. Ustaz ulah yakin ka surga sebab salat dua umal poe tiok betul. Can kudu salat ibu bisa ngasupkeun ka surga. Sebab salat ibu mah paketet jeung barang nu leungit. Keur salat Allahu Akbar. Ayeuna aing salam tadi 100.000 di mananya. Susah-susah karena utang ngajail. Oh, dilapina susu. Eta nu kitu salat bisa masuk ke surga. Bullshit. Apa itu bullshit? Omong kosong. Cek urang dia mah kulit teu keluar sisir. Cena puasa kami Ustaz, kami mah rajin Rajabna, rajin Senin Kemisna, rajin Ramadana. Insyaallah puasa kami bakal masukkan ke surga. Maaf, cek ulama red. Belum tentu itu bisa terjadi. Sebab puasa ulama pindahkeun ka daharan doang. Isuk teh dahar, dohor teh dahar, sore teh dahar, lebah buka tilu kali dahareun ka dahar kayak gini. Betul? Akur kolak jauh, kolak mantang, bubur ayam, bubur kacang, es campur es doger, kuras obat biji obat meter. 5 menit deui ada jam. Ih, dia jam mulai gegeraan pada teh ya boy. Kayak hayang geura buka. 3 menit deui hese amat dia jam. Ngadeuleuh kana barogeun. Dia boy nu penting batur. Ngadeuleuh kana jam 3 menit deui. Es campur boy nu dahan dia. Puasa model gitu kayak masuk ke surga kadang sholat di masjid anu adahan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar barbar acan buras geus kopan ibadah model gitu kayak masuk ke surga. Maaf nonsen omong kosong. Betul. Kesukaan ku hasil dia bisa ngasupkeun ka lumayan. Betul. Akur. Terus ibu sering-sering lakukan masalah-masalah terkecil anu kurang dianggap sepele. Maaf, dina riwayat Imam Ghazali eta lebet ka surga Allah lain ku sabab tahajudna lain ku sabab karangan kitabna ratusan lain ku hafal hadis ratusan tapi kata Allah engkau kumasukkan ke dalam surga karena dulu engkau pernah membiarkan lalat seekor lalat mengisap mangsik air yang ada di dalam mangsimu lalu kau biarkan dia dengan bebas dialah yang menjadi syariat engkau masuk ke dalam surga. Laler urang laler di kepraka Tuhan guru sekumpul unggal poe eta beak bulat sapiro di aur-aur di gigir imah. Unggal sore beak bulat ternyata si dekah ka sireun. Betul. Ibu mah sireun datang ka imah di beuleuh. Di gedung punya tanah. Cek Tuhan guru Ma'mun Jubair almarhumah anu makarona ayeuna di Magelang. Wafat beliau di sana dengan syahid insyaallah. Allahumma yarham. Eta Ma'mun Jubair ibu kiai gede, abu yang gede, nyarisna kieu. Sering-seringlah lakukan pekerjaan kecil yang insya Allah akan memberikan dampak besar. Contoh, lamun ibu kelempang di jalan, manggi rangkah, manggi regang, singkirkeun supaya dekat ajong ku batur. Manggi batu, eta singkirkeun supaya batur mau motor teu balese. Pan urang ganjaran. Aya anak foto keur ngaleun brung 10-an anu hiji katinggaleuh cokot geura udah hijikeun saharina di akhirat jaga ibu terpisah dengan keluarga Allah menyatukannya di dalam surga. Itu
bisa tina indungna dari kantongan gue lupa. Mempengaruhkan tenawan. Betul. Akur. Terus. Coba pikir ku ibu. Dina kitab Nasoihul Ibad ayah hiji riwayat. Masya Allah. Ngarana si Abu Bakar As-Siddiq. Iya pernah ngimpi maut, barang maut kasuda cek Gusti Allah. Anjeun Abu Bakar kasuda, naon teu naon anu nyen anjeun asup kasuda. Henteu Gusti, apakah tina tahajud kula? Lain apa kita tina tadarus kula? Lain apa tina bacaan kitab kula? Lain apa tina rajin ngaji kula? Lain. Tapi ingat-ingat ku anjeun bahwa bareto anjeun pernah nulungan hiji anak meong kahujanan, ditulungan, dihanutkeun, dibawa ka imah, dirawat, diparaban sampai ka gede. Eta lah nu nyen anjeun asup ka Rasulullah anak meong. Ibu mah aya anak meong asup ka imah. Modal di pantai. Haja ku atas terus denang. Datang anak meong keluar, pepelengkingan tadi jeung kotok. Cek kotok kuna dia yang tonggo main teu kuat dia usaha pemainkan ustad ai dia ada sare mang ai mali hurpan doang berkat muludan pak ai berkat bari kamu main cek kotok pugu ai ge sarua terus terakhir di jangjang kunaon dia diatok ai kamari nyongcongan kabah doang di masiki eta kuat jangjang aja ada di kantor selebih gue pepelengkingan kotok desa ruaku padahal cekotok aing dog di dada dicekok aing teu marah jebur aing sok dicolokan aing teu marah daging aing sok dilaharan ku jelema aing teu marah kunaon gawat kana tilu siki aing berlebih tarojol sapi cek sapi aing naon toh dia aing naon bukan mikir curhat lah ngomong-ngomong curhat mah penderitaan dari yang malah separah penderitaan aing teh sapi. Kunaon deui ya bi? Aing mah parah jasa unggal poes kusu di beres. Tapi hiji gawah nu kata aing. Cek meong jeung kotok atuh jauh lebih parah daripada kami. Nah ibu mah boga anu parawan kuna siga darajat siga sapi di bersama to buka-buka dikawin toh. Nauzubillah min. Bisa segitu banyak ngomong hayang kene. Dia bisa kena hiji ulah terus-terus baik kan nambahan moal katakan ulah materi ngomong-ngomong gitu nanti turun di dia ulah insyaallah menang doa ulah duit yang penting ulah turun di dia menang amal mabok ampun aja terutama kepada guru abdi kepada sahabat abdi sadaya kepada tim hadroh waktu kurang mudah-mudahan sing soleh soleha jadi generasi yang berhasil panitia sadayana menentos berjibaku mudah-mudahan Gusti Allah segala kita dia lembur anu pada ibadah warahmatullahi sakitu panitia betul situ baros cari warga orang Israel oke heula doa cek anjeun Nabi lamun aya setan ciri-cirina nu dibaca ke doa balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi hajat wa tubayyina bi anil sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat Allahumma ja'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan mutma'innatan wa mubarakatan wa mubarakatan nafi'atan amilatan indaka ya arhamar rahimin Allahumma ja'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan mutma'innatan wa mubarakatan wa mubarakatan nafi'atan amilatan indaka ya arhamar rahimin اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من اهل العلم ومن اهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل السوء والضير انك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان واحسن مقاصدنا اللهم احسن مقاصدنا وبارك مرادنا بالخير يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا عزيز يا فتاح يا ارحم الراحمين انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم